Mah eta kumaha teu kahartina Aing kumaha? teka harti ngalamun ngeuleung aing sekaligus mikiran aing pamajikan aing. Heeh. Aing rumah tangga geus 10 tahun aing mikir geus sabaraha kali pamajikan kula nolak kana kaula jadi dipaksa ku kula. Heeh. Kiwari mah geus aya undang-undangna kakak. Kumaha itu kumaha? Dulur coba dibaca ku kakak. Cek na dina pasalna geh cenah ge kieu mun salaki markosa istri sorangan pamajikan sorangan di penjara 12 tahun. Heh, Bagong aing atuh teu bisa merosot kencana kieu teu maksa. teu bisa. Jadi teka harti ku kula ieu Kak. Jadi kieu hartina mah mungguh cek jelema urang kota mah. Mun dararia maksa pamajikan dararia mun hayang sare dipaksa bebarengan jeung asup-asupan celok-celokan dipaksa di penjara dararia 12 tahun. Nu anyar. Nu anyar. Jadi kiwari mah urang lawan asup imah pemajikan keur sare diporosotkeun teu bisa. Teu bisa. 12 tahun rada teka harti tapi namun urang marosotkeun anu lain ngan genep bulan hukuman. Terus eta kumaha lamun urang kuso pemajikan mungeun urang kana tanggal cau kumaha eta? Aya pasal aya pasalna deui. Kumaha eta? Neta cenah ge namun misalkan urang marende tanggal cau atanapi cek paribasana kotok meong dararia ditangkeupan ditumpakan beunang dararia eta di penjara deui bae. 1 tahun paling lama. Aing mikir ngahuleung ti tadi Bagong aing hirup ngedasar mah aing geus susah. Rumah tangga ngesusah, mikiran kalakuan negara sampai karena urusan ranjang aing jeung pamajikan aing diurusan. Ieu negara ieu kuwari presiden pak naon teh presidenna eta? Eta presidenna saha namun teu salah mah eta Mang sahanya eta? Sarkawi Mang Sarkawi ta Mang Jorkowi, Mang Jarkawi. Eta aing rada teka harti ieu anu disebut parodak hukum ieu. Iya sabenerna aing mayan aing ieu. Bagong aing unggal penting sok merosotkeun calana pamajikan aing. Laju namun dikieukeun aing geus teu sanggup. Jadi kiwari mah lamun pamajikan ngadu ke polisi urang tewak. Urang ditewak. 12 tahun. Aing mikiran deui jeung kotok aing